beratnya petualangan ini. Jikalau hamba tidak ditugaskan oleh Paduka Raja, saya teh bisa roream ngabdi teh ke kerajaan Dayeuh teh. Aduh, mana masih jauh. Untungnya saya bawa perbekalan yang komplit. Saya harus punya jiwa kesatria. Jangan pantang mundur, harus terus maju terus. Paduka Raja memberikan labu sakti keabadian panjang jiwa. Akhirnya aku tangguh untuk menjemput Gusti Tuan Putri. Dari pertapannya, rupanya sudah sekian lama dia menjalankan tugas dari dewa. Sekarang aku harus segera mendatanginya dan menemuinya untuk menjemput pulang. Akhirnya aku tiba di tempat pertapan Gusti Ratu. Selamat bertemu, Gusti Ratu. Aku ini menjemputmu, perintah dari Paduka Raja. Sampurasun, Gusti Ratu. Tata titi surti payunen Ibu Ratu. Saya diperintah oleh Paduka Raja Sinah Neang Gusti Ratu. Di pertapan ini katanya Gusti Ratu sudah katakan tapaknya sudah diizinkan untuk pulang ke Dayeuh Luhur. Saya diperintah untuk menjemput Tuan Ratu. Perintah dari siapa? Perintah ini mutlak 100% dari Paduka Raja. Bohong meureun maneh mah. Sungguh Gusti, saya benar-benar diperintah, tidak mungkin saya ini ngabobodo. Gusti, itu perintah. Benar-benar saya ditugaskan untuk memaksa Gusti untuk pulang ke Dayeuh Luhur. Teu sudi embung, hayang di dieu jeung Bah Arel. Hah? Siapa itu Bah Arel? Bah Arel mah bager. Tetap saya akan memaksa Gusti Ratu. Kongres atuh ari maksa mah, tapi saya mah mung lempang. Saya sudah menyiapkan kereta kencana, Gusti. Ayo ikut. Ayo, di mana kereta kencanana? Ada di kudu datnya ganda. Ada di balik pohon pisang. Sudah saya Ayo. siapkan. Iya, kereta kencananya. Ayo. Gusti, duduk. Ya. Ini parah ini. Ayo duduk. Tenang, tenang. Bah Arel aus begini. Si Mehong pohon kelapanya lembut. Mau dipauk sama Abah biarin. Kalau dipauk Abah malu kalau ketahuan Tapi Abah aus nih Ada akal Mau pakai ini supaya tidak ketahuan lah. Kalau ada orangnya Abah mau langsung loncat aja kabur. Beneran. Sender. Untuk kebun kelapa heula, bisi ku bajing. Bismillah di tempat-tempat. Har, iya mun biang kerokna teh. Pantesan kelapa beak wae. Iya badanna ieu. Ireng ieu mah. Aduh, bener-bener beak kelapa teh bajing ireng ieu mah. Berat saku aing. Yang aing koboy.
Sia turun mau aman sia. Ampun. Turun sia. Ayo, turun. Kuwi itu dah teu jahat. Ah, sia di luhur. Turun sia, geus beunang ieu kumaha ieu. Iya, Turun. Keur neangan jalan rek tumpak reueuk. Tong loba alesan, turun sia. Ampun, Bang. Turun. Ampun. Hadiah sia. Ampun, Bah. Ya. Ketane ampun. Sia. Ampun. Turun sia. Aduh, ampun. Hah, siapa? Ah, arel ieu mah. Rek ngasaan di kalapa. Ah, ieu meureun anu madokan kalapa aing teh. Ampun. Ieu mun beak wae kalapa aing. Ampun. Ieu beureunan. Tong di- arel ieu. Tong dilaporkeun ah. Laporan ku polisi. Atuh yang didonet ku aing. Ampun, ampun ah. Hayang uduh dah. Abah Arel baula dia kumaha-kumaha. Donet ku aing. Ulah ampun. Ayeuna mah kumaha. Tenang. Cing sia cing. Bah Arel teh sok baring dah lah usaha teh. Jadi tukang urut enggeus. Abah teh. Jadi pembisnis enggeus Abah. Tapi kieu wae Abah teh lah. Arek ngarobah nasib berek. Dagang ieu dagang rujak ulek. Siapa tahu atuh milik mah. Fuh. Mahilah segini mah air teh. Laris manis Tanjung Kimpul. Duit habis dagangan kumpul. Rujak. Emak. Uyut. Neng. Rujak Bah Arel. Anu sedep. Bejak mah. Nok bade. Ada kade sok eureun. Heeh. Rujak Bah Arel iya. Nah, entar rujakna. Sedep, Neng. Mirah meriah, doi. Murah meriah. Anu Abah Arel mah. Bade lada. Ayo atuh bagerak ngieun. Bade lada apa bade kumaha ya? Bade asin. Sing ngeunah we, tong lada teuing, tong asin teuing. Abah mah atuh. Bah Arel mah malah gagal. Ari ieu naon? Ya. Pan rujak, sampe tong-tolang, aya. Ayo atuh gerang ngieun. Oh. Ih jambuna oge kos kieu, jambu pentu dialaan. Balik atuh mang dagang teh. Mojehna atuh agu masep. Ayo dulu atuh. Asin, amis. Mojehna bae. Ladana Bejerna we nu ngeunah. sabaraha ladana? Ladana 2 we. 2. Heeh. Tenang, jeung Bah Arel mah. Kita menang mulungan bu ieu. Meser atuh di pasar piraku. Geuning peot ieu. Pedah momoh. Ngareng buruk deh. Mana? Heeh. Duh hampura. Oh, ya kaasupkeun meureun ku Abah piceun Tuh, aralus mengagebray alus. Hayu rek irahnieun atuh. Arek make wadah daun apa rek make naon wadah? Rek nyokot piring, hadinya sabaraha hargana? 10. 10 geus lah goceng we heuh. Da ieu buahna oge garoreng. Goceng. Digana mah meunang mulung geus goceng we arek nyokot wadah heuh. Heeh. Keun bae atuh sok panglaris lah. Mal gagal Bah Arel. Rujak oge Abah mah mal gagal. Abah mah salangkah dua langkah ge selalu cair. Jadi duit. Hah? Aduh, balai ya apa? Gini kan. Hah? Balai. Kamana cengek jeung gulana? Pantesan. Hah? Nasib aing keur ngarobah nasib teh aya wae aing mah.
Don. Pak! Pak ada? Pak! Ayo teman-teman dah menunggu itu. Pak! Pak! Sabar atuh ah. Ye, sabar-sabar ya. Ini abah lagi bertelur dulu. Waduh, kencang. Belum digunting, abah ada tuan aja dulu ah. Aduh, serius Pak. Wah, ya boleh. Halo. Ngeganggu abah wae ah. Nah, ini parah nih. Tenang, tenang.